mawa naon deui eta paket we hayo sedil mak mah nur kami nantuk mak teh jajan we hayo paket we hayo jadi pamajikan teh ini teu bisa hemat pisan. Aya naon, Mak? Tos di mana maneh nis? Iya, Mak, abi geus meuli baso. Nis, anak emak teh digawe teh duitna lain keur dibeak-beak. Ari jadi pamajikan kudu hemat. Ulah sok boros-boros. Ayeuna meuli baso, tadi datang paket. Sakedeung deui maneh jajan naon deui? Deuk balanja naon deui? Tadi teh abi teh meuli tiung, Mak. Sabab ieu tunggu sarwe. Jadi we abi meuli online, da murah. Da anak emak oge ngijinan, Mak. Ulah ka anak emak ngomongna. Kuduna maneh teh ngomongna ka emak. Ameh emak ngajarkeun maneh kumaha carana jadi pamajikan nu hemat. Hampurannya, Mak, abi sebagai tetangga lainna edek ikut campur. Tapi lamun ku abi ditempo perilaku emak kasih nis, sebagai kami nantu emak geus kaliwat batas. Maksud maneh naon nur maneh make jeung ngomong kitu? Mak nyaho lamun anak emak geus kawin, berarti eta geus mampu nyukupan segala keperluan. Perkara meuli tiung jeung baso mah kumaha dipermasalahkeun. Tapi eta teh mah kanana teh mampu. Lamun nyaho geus teu mampu, kenaon dikawinkeun jeung anak batur. Alus oge dipepende we di kamar ku emak. Ayeuna abi dek nanyakeun ka emak, tujuan emak ngawinkeun anak emak jeung anak batur teh naon? Cenah jadi pembantu. Kudu mikir make logika, lamun ditah pembantu oge kudu digaji. Jadi mitoha ulah jolim, da si enis teh anak batur. Digedekeun, dimulyakeun ku indung bapakna. Dikawinkeun jeung anak urang, ku urang sejahterakeun hirupna. Lain disangsarakeun. Terus mak ngomong, dek kumaha beungharna, sedengkeun pagaweana jajan wae. Ingat, rezeki salaki teh tergantung kumaha salaki memperlakukeun pamajikanna. Salaki royal ka pamajikan, nya rezeki lancar. Sabalikna mak, lamun salaki pelit ka pamajikan, seuseut rezekina. Matakna nis ku urang dibere nyaho, otak mitoha maneh mah duit terus. Lamun geus nyaho kitu, heg digawe. Teu bisa gawe dagang. Semoga modal keur dagang, dagangkeun barang batur. Karena sejatina urang karek nyaho. Urang katepo berharga di keluarga salaki. Lamun urang berpenghasilan. Aya teu netizen mitoha nu cidah kitu.